Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami abdi Nazwa Khairunisa. Abdi di dieu bade nyaritakeun dongeng sakanang maung jeung sakanang bagong. Kacaturkeun hiji leuweung geledengan aya bagong keur anakan. Eta bagong teh keur huleung jentul wae bangun nemu kabingung. Pangna kitu lantaran oge eta manehna kudu nedunan janji ka sakanang maung nyaeta masrahkeun anakna. Hiji waktu manehna kungsi dikereukeuh ku sakanang maung. Harita sakanang bagong ceurik, sing karunya bae ka kuring sakanang maung. Kuring teh geus kolot, dagingna oge tangtu nyaliat. Kieu bae, engke lamun anak kuring geus lahir, ku kuring rek didikeun ka andika, tangtu dagingna empuk tur pelem. Ngadenge carita sakanang bagong kitu, sakanang maung teh teu tulus ngarekeb. Hiji waktu manehna rek datang deui nagih janji. Nya harita waktu sakanang bagong geus anakan, manehna kudu nyumponan janjina. Tapi piroku sakanang bagong rek tega mikeun anak ka sakanang maung. Kumaha akalna sangkan anak aing teu tulus dihakan. Sakanang bagong terus ulang mikir, neangan piakaleun. Keur kitu aya sakadang muncang nyamperkeun, "Kunaon maneh beut kawas nu keur bingung kacida?" sakanang bagong. Sakanang puncang nanya. Gorolong sakanang bagong nyaritakeun kunaon pangna manehna baluung poek pipikiran. Sakadang puncang nguleung. Sakedepan, "Teu lila pok nyarita. Gampang atuh ari kitu mah andika ulah hariwang. Keun kumaha kuring bae urang neangan akal sangkan anak ti sila salamet tina panandasa sakanang maung. Daguan heula di dieu kuring dek neangan sakanang landak." Sakanang peuncang ngaleos, "Teu lila oge gurunyung teu dibarengan ku sakanang landak." Manehna terus ngajak ka hiji gua. Tepi ka gua nu dituju, sakadang peuncang mentakeun akalna. Sakanang landak kudu asup ka jero gua ngaringkuk dinu rada poek. Buluna awas cucuk teh kudu dipurindingkeun. Sakanang bagong kudu cicing di lawang guha. Ngabangekeun sakanang maung lamun engke nyurungcung ari manehna sakanang bagong nyerumput di buni. Teu lila sakanang maung geus rentang-rentang datang. Ti kajauhan oge geus ngagerem nyingsieunan sakanang bagong. "Mana anak sampean teh sakanang bagong?" cek sakanang maung bari jungang-jengong. Sakanang bagong nembalan, "Tuh di jero guha, tah geuning katenjot ti dieu oge ngaringkuk di juru. Pek ayeuna kuring masrahkeun nedunan janji ka andika, di daharna ulah dilila-lila." Teureui bae sakaligus sing ulah ngadenge ceurikna. Jig geura sampeurkeun kuring rek indit heula teu kaduga nenjona. Sakanang maung nenjo rarat-reret ka jero guha, nya bae katenjo aya nu ngaringkuk di juru. Awahing ku atoh bari teu kuat hayang ngarekeb, gebruk bae nu ngaringkuk teh dirontok. Disamualkeun puguh bae cucuk landak teh ngarungkub manggang sungutna. Sakadang maung ngagerungan sungutna balobog getih. Dihuta-huta oge landak teu daekeun kaluar da cucukna rancep pageuh pisan. Atukna sakanang maung teh paeh sakanang landak ngurumuy kaluar tina sungutna. Sakanang bagong kacida bungahaneuna anakna salamet manehna nganuhunkeun pisan ka sakanang peuncang anu geus mere pitulung ka dirina. Kitu deui ku sakanang landak oge ka manehna. Sok kahutangan budi. Sakadang peuncang jeung sakanang landak tuluy indit deul ninggalkeun sakanang bagong. Sakitu wae ti abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.